Bismillahirrahmanirrahim. Nanti Senin. Wal hukmiyatu sareng ari najis bangsa hukmi musa hukum eta bijar yilma iku ngocorkeun cai alaiha kana ya hukmiyah alaiha kana ya hukmiyah tuh titik sakit tah wa kalbiyatu sareng ari najis bangsa anjing naon usina eta mugolado teh naon modus anjing atau bagong atau anak salah saeueuna anjing jeung bagong anak balasteran anjing jeung bagong jeung hewan suci anak balasteran antara anjing atau gitu jeung bagong antara anjing atau bagong jeung hewan anu suci anjing jeung hewan anu suci bagong jeung hewan anu suci eta anakna sanajan bentukna siga hewan anu suci tetap dihukuman najis mugolal kalbiah najis kalbiah disebutna dina bahasa naon ta kalbiah aya dina naon mah sapi nama mugol kaldo mohon papa mutawasito kabagi dua aya ini aya hukmiyah wa kalbiatu jeung ari najis bangsa anjing eta bigosliha ku ngumbahna kalbiah wa sab'an kalawan 7 kali daun ari salah sayyidina anu ari salah sayyidina ya sab'an eta mamzujatun anu dicampuran bitrobi dicampuran ku taneuh at-tahuri anu nyucikeun wa muzilatu jeung ari anu ngaleungitkeun lil aini kana ain wa in ta'addadat jeung sanajan bilangan ieu muzilah eta wahidatun anu sahiji dihitung hiji istilah tujuan isyaratkeun anu rodul ma'i datang na cai walid caina anu walid lain maulud walid anu datang maulud anu datangan ieu masalah datang na cai kana lamun aya ya cai eta golilan anu saeutik eta golilan saeutik aduh ieu betah pokona mah ngeluk di mana mah di pengajian sare paling indah di pengajian bahkan aya nu teu bisa sare aing ka mana ngaji sinalian saya ngaji aing teu bisa sare di imah mah oh pengajian ijeun buat tidur mah nya itu bae lah lumayan sakitu ya keuning ngangguan sare karunya Kisah baca mah Bismillahirrahmanirrahim wal hukmiyatu sareng ari najis usa hukum eta bijan ilma iku ngocorkeun cai alaya kana tungtungna wong kolilan saeutik masih nyaritakeun seputar cara ngabersihkeun cara nyucikeun tina najis cara nyucikeun barang anu kanajisan kumaha cenah cara nyucikeun barang anu kanajis kaidah tiah najis nama ada moal naon moal suci-suci
erek nyucikeun ieu cenah tai mana tai na tai geus jadi batu alih moal bisa suci nah di sini erek nyucikeun gogognya kebersihkeun gogog erek nyucikeun gogog ya moal suci paling ge nyucikeun barang anu ka najisan. Wa hukmnya balikan hukmnya. Kamari geus tanya ini aya mah kumaha anu aya jentulan, anu aya naonan di rupaan, anu aya ambuan. Kumaha hukmnya mah sebalikna tina ainiyah. Dia bahasa sapina mah geuning ainiyah mah anu kasaksi ku panon. Hukmnya mah teu kasaksi ku panon tapi dihukuman najis. Teu kasaksian ku panon teu katempo ku panon tapi dihukuman najis hukmiyah lugus eueuh rupa rasa ambuan tapi urang sadaya ngahukuman najis keneh hukmiyah ngaranna cara naon teh gitu anu sare kabayayan ngompol tuh inget pas ngompol ingat barasuh tak selempak teh dengarina kan diudar yuk ada kalau isin usah batur diudar di mana di kamar sangat diudar di kamar dialungkeun si selempak teh karena kehandapun bangku kapoho ani sukna teh teu naon jadi sese antap 1 poe 2 poe 3 poe nepi ka bulan-bulan bahkan ka bulan-bulan satu waktu Mang Abdul Latif teh nanyakeun mah cenah mana selempak abi anu gambar eta Liverpool Persib sempak biru gambar Persib oh suga da mama teu make selempak ujang berarti mah ujangnya bukan kamu tadi deh bukan mama teu make ujang kamana teh anu kuno kasep kamana ke aduh kasep ujang kasep oh bagus di lama aduh makane eta teh naon selempak favoritna itulah Persib kemana tuh ayo diteteangan ke itu kaju ya nya suka tuh wah orang berasian nanti gerak kan benar jangan kumah dibersihan kumana tidak mual makasih banyak sapukeun tah cenah jangan geuning di kolong palungkeun we lah ieu kayak diingat-ingat kayak di kolong gitu mah ya podi mah hanya jadi ke kolong gitu ternyata ke kolong gue naik menangnya sih jadi gue ke kolong dia pun naon oh iya mah nah kita rahasia perusahaan ini makin mau dibedakan naon gitu lah mau amal udah pas sorangan lah era magis gede abi magis gede jadi itu naon dah sempak kapangi inget baheula teh nyaeta ngompol era rek ka mana rek ka WC era sieun diudar di tempat dialungkeun ka handap ka alungkeunna ka belah kolong teh inget teh di tiang teh geuning selempak teh geus garing di amuan ieu teh bau naon teh bau kompor padahal biasana ada kompor urang mah naon bengik bisa ieu mah teh geus bau bauna geus garing coba jeletak penasaran teh pangset teh naon ngan eta yakin dihukuman eta najis naon sabab nya baheula teh pernah ka kompolan teu pernah di susu teu pernah di susu berarti najis kan kene sanajan geus rupa rasa ambuan eta najis kene ngaranna nu kitu najis hukmiyah carana cukup kocoran cai sekali baik
sekali baik. Jadi mah contohna tuh nya waluk miyatu wa hiya malatu hasu. Najis anu teu kapanca indra. Anu teu katempo ku panon, anu teu kaangseuk kunaon? Ku irung, anu teu kapangih rasana ku letah. Tilunya. Anu teu katempo jentuna ku panon, anu teu kapanggih bauna ku naon? Ku irung teu kaangseuk ku irung, anu teu kanaon deui? Anu teu kapanggih rasana kulit malatu hasu kanuk toti baulin contohna sapertikeun setetes kompol japa anu geus garing itu nuktoh baul japa anu geus garing itu baul setetes sakecrak cikompol anu geus garing sakecrak teh ka garingna leungit deui teh kanaonna teh ka leungitna bauna rambutna ayata hukmiyah maka carana cukup kocoran bait cai sekali suci wa najasa wa qabiatu najis mangsa anjing wa qabiatu jeung najis mangsa anjing najis mugolado najis anjing atawa bagong atawa anak balastran antara anjing jeung suci atawa antara naon di bagong jeung hewan anu suci maka najisna ka anakna ka bawa najis anjing balastran jeung doma misalkeun doma bikangna anjing jaluna anakna siga doma tetap dihukuman najis sanajan siga domba semoga do atawa bagong balastran jeung kitu tanya jeung naon jeung muning sagalanya jeung muning anakna siga muning tetap eta anak antara bagong jeung muning dihukuman najis mugolado bagong teu meunang di dahar dagingna muning meunang di dahar dagingna maka anakna mah jadi milu anak maka anakna milu kanu teu meunang di dahar dagingna kitu kan ya najisna milu kanu najisnya masalah pennajisanana masalah menang di dahar jeung teu menang di daharna milu kanu teu menang di daharna kitu kan nya dina naon dina bab balastran kucing balastran jeung naon ngaranna teh jeung naon sok di dahar dagingna jeung ayam ayam di jalan kunang kucing semuanya carana panggil misalkan emang si ayam teh dari mulai kecil dibarengkeun jeung naon jeung ucing dijikeun jeung ucing tara diliarkeun jeung sejennya bahkan suatu waktu ayam eukeun hamil hamilna hayam kene dek ngenog dicek dipariksa ku dokter ngeliatin ieu ke hayam bisa ngenog kieu di mana eta daun jaluan eta di mana sok ngaji jeung naon jeung ucing jalu bikang jalu hayamna bikang coba dicek malah di naon tes DNA segala misalkan endogna ieu endogna di mana nya sperma ucing ieu mah ieu ucing kumata nog ini nya cuma bentuknya nognya antara balastran antara nusuk di dahar dagingna jeung anu tara di dahar dagingna maka anakna jadi milu kanu tara di dahar dagingna bae teu meunang di dahar naon dagingna nog teu meunang berarti nya gitu doma jeung maung doma sok di dahar dagingna maung tara di dahar dagingna maka anak balastran antara doma jeung maung jadi haram di dahar dagingna milu kanu kumaha kanu tara di dahar dagingna kitu kan tuh mun dina bab zakat sarua miluna kalau enteng mun dina bab zakat kan milu kanu naon kanu ringan doma balastran jeung muning kitu kan ya ata jeung onta doma balastran jeung onta aya onta ni sabaraha 5 lamun geus boga 5 onta kudu dizakat
Zakatan domba mah nisabna 40. Lamun geus boga domba 40 kakara wajib keluarkeun zakatna. Salagi can 40 macan wajib naonan di zakatan. Ayeuna mah antara balas teran antara onta jeung domba. Onta jeung domba. Misalkan anak nate siga onta. Anak nate siga onta misalkan bikang nate onta bikangna domba jaluna burusut teh biji eta anak onta teh anu meunang ngajalang ti domba teh aya 5. Aya 5. Alhamdulillah cenah anakna 5 ieu. Ti domba nya. Eta nu 5 sanajan geus nepi kana 5 kana naon? Kana nisab onta. 5 kanya nisab onta 5 setahun tah mun ngingu onta 5 hasil balas teran tina domba jeung onta. Zakatan tong teu kudu di zakatan. Lain tong nya teu kudu teu wajib di zakatan sanajan bentukna siga onta. Naon sababna? Sabab balas teran jeung domba. Ketika balas teran jeung domba maka milu kanu ringan. Ringan mana? Antara boga onta gitu tanya 5 di zakatan jeung boga onta 40 kakara di zakatan dengan mana? Dengan 40 karena di karek boga 5 cenah kudu zakatan. Kan beratnya nya sumpek kan nya sumpek lah karek boga 5.000 kudu keluarkeun. Kan berat eta teh. Geus boga 40.000 keluarkeun. Rada ringan kan? Ada ringan gitu kan. Kan teu wajib dicakatan. Silakan adik naon mah sedekah mah bahkan kitu tanya urang diajarkeun arek bubeunangan sakumaha bae tukang naon bae tukang cimol kah tukang jepetan kah tukang naon banos kah hanya bubenangan sapoe coba sisihkeun setiap hari itu 2,5%. Saparapat perpuluhan 2,5% bikin kasa batur ke fakir miskin utamana. Ketika mang tukang pedagang gitu tanya benang sapoe teh 100.000 maka keluarkeunlah 2,5%. 2.500 bikin ya jangan pamikan kali itu tuh kasatu tuh ka jompo tuh ini atau tuh ke anak yatim tuh bikin itu nanti si emang awak minta mandi 2.500 tepilanya doakeun kanya doakeun ku pakeun cenah doakeun sing lancar usaha terus ngapoe kita teh jurus beunghar jurus beunghar jadi menang sakumah di mana milik nama di mana wae milik 2,5% dikeluarkeun silakan teu kudu ngadaguan ini semua hari menurut fikih aya naon aya aturanana wajibna ngaluarkeun zakat teh puguh naon batasanana ai pasunatan mampek balik andi najis bangsa anjing mugolado anjing atau bagong nakah atau balas teran anjing yang suci atau balas teran bagong jeung anu naon anu suci cara nyucikeunana anu kanajisan ku najis mugolado bi gosliha ku dikumbana eta barang nu kanajisan umbah barang nu kanajisannya kade lain umbah gogogna cara menyucikan najis mugolado berarti gogog bisa disucikan teu dia maniannya 7 kalinya jangan tuh boro-boro 7 kali 7 balong 7 laut gitu tanya ngabanyur nawan ngabanyur gogog dipakai ngabanyuran gogog 7 lautnya moal nawan moal suci anu bisa suci mah nyata nawana mutanajis nanya anu kanajisan anu kaantelan najis ku najis mogol atau suku tasnin caktai anjing
atau suku antel kana bulu anjing heg baseuh salah sahijina na suku urang nu baseuh anjing na garing atau sebalikna anjing na baseuh suku urang garing eta suku urang bisa disucikeun carana bigosliha sab'an kumbah 7 kali atawa biwalau bitahrikiha fil ma'il kathir sanajan ku diusik-usikna eta suku dina cai anu loba. Ancub we ka balong misalkeun tajong balongna naonna ta taneuhna meledugna ta kiruhnya kiruh tinggalna jong cai nya peledug seje paynya mau ngajong saya 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup suci makanya itu tujuanana di taneuhan kayaknya dilakukan atau keur pas caah najong anu cai dina 7 umpalan caahna gede heg mawa taneuh kiruh na buat caah. Di neun suku nya neun suku karena umpalan cai anu gede. Nah, hekiru mawa taneuh eta 7 kali umpalan suci. Wajib ku 7 kali aja nada ku 3 kali ge bersih senajan bersih ku 3 kali atau senajan bersih ku sakali. Teh wajib 7. Ngeuning ke 7. Ulah make tanya kuana mah kudu naon? Kudu 7. Da musim teh 7 oge nan dia. Aya ayeuna mah loba alatna. Ukur hayang bersih mah nya. Nah, obat kah atawa maksudnya proklin segala rupa beklin. Naon dieu? Moto embong, daya, linso, rindu dan sono linso. Mana deh? Nanti cukup sekali ogenan moto bukan yang moto sekali naon kali jelasnya. Kudu 7 kali. Kudu 7 kali temenan teu syarat. Cara sholat subuh kunaon sholat subuhnya 2 rakaat. Pada mah kejag-jag kene atuh pada mah balikeun we subuh mah 4 gitu lohor letara 2 lohor mah capek. Tah eta model kitu kan ulah dipertanyakeun. 7 kali kudu 7 kali salah sahijina dicampuran ku taneuh. Campuran ku taneuh mun aya tapak gogog teh mah dina teras. Misalkeun teras tadi pagar usum hujan begitu ditempo isuk-isuk ke geuning racak tampak suku naon suku anjing eta najis ka eta piceun heula naonna tapakna piceun heula tapakna tuluy banjuran ku cai 7 kali salah sajina make taneuh alusna nya taneuh nu make taneuh cai nu pertama cai sama misalkan kerikeul eta mun geus garing teh nya kerikeul eta urut naon tapak urut suku gog ogna kerikeul eta lap atau banjuran mun baseuh kene mah dibanjur sakali teh leungit misalkan nya leungit eta dihitung sakali nya mun leungit sakali dihitung sakali mun teh leungit misalkan geus garing mun ngeurik ayo ibanjur harusnya sakali ayak kene tapakna 2 kali ayak kene 3 kali ayak kene 4 kali ayak kene 10 kali ketara eueuh eta teh kakara dihitung hiji nya ieu leungit tapak suku gogog 10 kali ku 10 kali banjuran kakara dihitung hiji maka wajib nambahan sabaraha deui genep deui salah sahijina kudu dicampuran ku taneuh kitu kan campuran ku taneuh geuning cenah ku taneuh atuh para ku sabun ayeuna mah loba naonna ku taneuh bukan aku naon ku taneuh terus taneuh sab'an mamjud idauna mamjud min turab tahur wa muzilatul ain tu nyawain adadat wahidatun ari anu ngaleungitkeun kana ain sanajan bilangan eta teh dihitung hiji aya tai gogog
haud dina teras mung nyompanya di banjuran sakali teu leungit, 2 kali teu leungit, 3 kali teu leungit, kaopat kali kakara naon leungit maka eta kakara dihitung hiji maka wajib nambahan deui genep deui salah sahijina tinu genep kudu dicampuran ku taneuh eta kudu dicampuran ku taneuh wa ghuslatul muzilat geus wa yustaratu wurudu maing kana golilan syarat cai kudu anu datang lamun caina saeutik dina cara nyucikeun najis cai kudu anu datang kudu anu dikocorkeun lamun si caina saeutik kayak gitu mah caina loba bag gede nah bag naon da baget bag gede yang tadi tanya selempak teh anu selempak gambar naon Persib nya apa Persib Upin Ipin atawa Rapunzel mun aya mun cangcuk gambar Rapunzel anu naon teh anu geus hukmiyah teh nu geus hukmiyah teh eta mun caina saeutik kudu dikocorkeun si caina ulah dianclongkeun anggot nu aya jentulan keneh mah calana kakompolan basuh kene dianclongkeun kana cai saeme tah kesek-kesek diangkat geus lah teu bau eta najis cenah can suci sadatna kudu naon atuh kudu si ngocor caina ulah dianclongkeun ulah najis anu datang kana cai tapi kudu kumaha cai anu ngadatanganna najis ngadatangan najis Ulu maing kana golilan wallahu a'lam bissawab. Wada mulazamatul fikhi wa isarul akal batili wa iyasu anil khalqi wal khudu tatahibah mesti tanya wal iyasu sareng mang iyas pentingkeun hak pandarikeun batil ka-11na itu sebenarnya hiji tata krama teh aya sabaraha tuh hiji 14 hiji tungkukeun sira 2 pelungkeun pandan 2 bayung pelungkeun 2 kumpulkeun sira pangoksudan 3 repeh mayang 4 cicing sakabeh anggota 5 kegancangan ngalaksanakeun parentah Gusti Allah 6 kegancangan ngajauhan larangan Allah 7 killatul i'tirad saeutikeun menentang kana qadar Gusti akadane i'tirad famal amrulak wala hukmu fi harakatil taraf wala tas'alullah antilihi faman khodo rojata barin halak kadalapan dawamud dzikri sing langgeng dikir mayang dikir wal bil lisan wal qalbi kuleta jeung kuhat teh utaman kuhat masyaallah terus atas yuk kasalapana mulazamatu fikri ngalanggengkeun tafakur dina nikmat Gusti Allah tafakkaru napakuran nikmat Gusti Allah supaya timbul rasa cinta kasih ka Gusti Allah Subhanahu wa taala wa asiru kasapuluna isarul haqi pentingkeun hak bener nyata al batili mandarikeun berarti heulakeun hak mandarikeun batil heulakeun hak pandarikeun batil cara waktu ngaji bulokeun ngaji pandarikeun ngoprek HP nya HP sacare iya su kasal apa ka-11na kudu qad murajat mutuskeun pengharapan anil khalqi ti makhluk ulah ngarep kanya saha makhluk macana
ulang ngarap-ngarap panyamaluk, ulang ngarap-ngarap perhatian kita pada jelema mungkin ketika diharap-harap efek perhatian kan sakit sakit hati, sakit jiwa, sakit hati sakit hati, kecewa kecewa gitu tanya ketika orang datang ke suatu tempat ko mini eueuh nu nyambut ko mini eueuh anu ngahormat sila sudah si anjeun mah kitu bongan ngarepkeun penghormatan tinu sajen bongan ngarepkeun penyambutan bagus penyambutan hangat tinu sajen atulah kitu ketika eueuh penghormatan ketika eueuh penyambutan kan jadi kecewa benar kecewa berarti ulah ias kata ias kita ngaranna khotur roja pegatkeun pengharapan pegatkeun pangarep-ngarep anil hoki ti makhluk ai ada mun itima adalah hoki ulah tatagenan kasa kemaluk tatagenan kanu beunghar ketika bangkrut kan beak beungharna tinggal miskin nah ka mana coba tatagenan kana duit ketika duitna eueuh cara cintanya cinta karena uang ketika yang kita cintai uangnya habis maka habislah cinta karena tampan ketika yang kita cintai sudah pewot sudah tidak lagi tampan maka cinta pun kebawa pewot kayaknya cinta karena cantik ketika cantiknya diganti dengan keriput dan bararau hakok maka cinta pun hilang keriput layu itu dah ini saja cinta karena neueur ketika neueurna beak gitu maka cinta jadi kabawa pewot beak tah jadi ulah tatagenan kasa kamalut tatagenan kanu beunghar ketika jadi miskin maka udang pake tatagenanana tatagenan ka pejabat ketika manehanana geus pensiun maka teu bisa lah deui tatagenan kana naon ka eta jelema kita tanya tatagenan kana jabatan salua mun manehna boga jabatan tatagenan kana jabatan ketika jadi pensiun ka mana pake tatagenan ka satu Allah Subhanahu wa taala anu moal aya pensiuna kerajaan Gusti Allah moal aya beakna moal aya eurina moal aya pensiuna rezeki ti Gusti Allah gudang rezeki ti Gusti Allah terbuka moal beak Ias tanya lain mang Ilyas yes. Nanggarana teh di ieu teh nanta masih tata krama kholwatnya hayang boga hayang hadirkeun perasaan dekeutna urang jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala jangan banyak pengharapan kepada makhluk ya maksudnya jangan banyak pengharapan kepada makhluk ketika hasilnya tidak ada maka yang timbul kecewa bahkan murang maring cenah teu hormat ka aing cenah meni teu naon nyambut acan ka dewek cenah meni teu naon tunduk ka dewek nya jeung sajabana ya suanya khalqi 11 Waludu 12 na DP tawadu bil qalbi anda pasal ku hateta tal haibati sahandapeun haibah ma Allah sahandapeun rasa sieun sarta Gusti Allah Subhanahu wa taala ka-13 na ingkisaru tatal haya ingkisar ngalima pecah hate pupus hate remuk hate di sahandapeun isin ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala rumasa lalawala dina ibadah pupus teh isin bisa nahi isin asa hancur tercabik-cabik cara kaeraan cara kanaon tah kaeraan kayaknya atau di eranya ayat kaeraan atau di
di era kan eta hati teh remuk hancur kinyan hancur hatiku hancur hatiku aya lagu sisa almarhum Oga Saputra Olga almarhum warahmu tuh lagu nanti sakit-sakitnya hancur hatiku kemana aduh masya Allah tuh terkena pae nya saruanya terkena sarua pak pae loba duit pae teu loba duit saruana kerja terus ke-14 wasukun an ailil kasbi siqqatan bidiman cicing tina tarekah kasab siqqatan bidiman kumanda tangage percaya kana penanggungan sa Allah Subhanahu wa taala percaya kana dawan Allah ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizqa tapi cicing teh lain cicing ngajadog cicing we minta udud nang jumal udud kelepus udud eta nang jumal duit nang minta ti bapaknya dan ti emaknya atau kumanya terus motor ngamuk kasaka kok nyumbang motor alus ladang naon ladang udang si ate kehet gitu tanya usah ya kan videonya video eta video ngaudangkeun anu SPM nya SPM jadi naon gitu udah ke es bae anu sok ngudud bae ngopi bae tapi ladang minta bisa kolot teh ladang usah wasukun ana ila kasbi sibatan bidiman wa tawakkulu ala fadlillahi ta'ala wallahu alam suwab.